Kemarin dicukur ya? Hai, Hah? tuh Kang Laris ya, Larisan. Kemakan itu kan? Ada rapikan. Baik. Rusak nih ya nage. Hah? Rusak. Kumaha meureun? Kelak kurang ditah lah bebaturan ditah mesinna ieu mah rusak. Wah. Baik lah we. Mana bukarannya? Wah, kebenaran. Naon man, kunaon? Duh, kebenaran euy. Naon ieu teh? Pangulikeun ieu tah mesin kieu, tapi mesin unggul. Aya di botoran urang tegang gitu alus asli. Aya. Sabaraha tah kira-kira? Sekitar 300 lah. Oh, mah deng, nu second heuh. Ya, teh. Siap. Make lageut ante. Aing kumaha ieu teh. Cara larisan tuh ya kita dicukur. Kembali lah. Make lageut ante nya. Siap, urang atuh lagunya. Siap daguan di dieu. Tong dilatih, Siap. ieu nu dicukur ya. Siap, mantap. Antosan Kang nya. Wah, enggak, sok. Aduh, aing ngagogoy teh oh bisa tak balik naonnya masukan deh. Aing rupa-rupa wae pohon aing hirup teh ah, tanya kena. Nah balik deui. Ulang teh pokok naon teh teh. Waduh. Nah, beli mesin anu kieu. Astagfirullahaladzim. Oh, eta urang, aduh aing hampura pisan euy. Betul urang balik teh atunya. Karunya. Urang aing siap. Lu punten Kang. Pohoan sampai dijak-jaki wae nya. Astagfirullahaladzim. Iya tehnya. Astagfirullah. Sumpah nih mah. Poho deui aing. Boleh senang lah nu aya lah. Kan lah senang lah nu aya geus. Mana anu beli mesin salibah. Bang antosannya? Hah? Antosannya? Ya salibah di Can kene? cannya tah. Aduh. Masak beli lagi teh ka mana? Ini juga teh kali Bandung nih. Sekali Kang ieu gitu. Aduh, iya teh kemana orang Sunda teh di pasar meuni jempling siga di kuburan wae sok atulah gang saya panglaris sarandalna lah. Hayang naon? Tah meuli naon atuh? Sesuai meuli senal lah. Lah aing meuli senal aing. Sok milihan tan mana tah ieu nu alusna. Pan alusna Ulah nu kieu atuh da si Ivan mah jeung mana kumaha ke atuh? Kumaha? Yang majikanana kan nu kieu lah. Kieu Nu kieu lah. Sabaraha ieu? ieu teh 50. Mahal tuh, ini 50. Ih, bahan 5. Aduh tadi 25.000. Nah, 20.000. Tambahan deui lah. Tambahan deui. Jadi kan 20. Goceng. Baiklah, goceng. Goceng. Panglaris Itu yang mah, benar. goceng mah. Benar. Baik panglaris. Kurang baik lah goceng mah. Bukan kain teh lah. Mungkin ya. Mana tuh? Cantong lagi. Si Amang mas. Iya, gitu, cantong lagi. Kurang era tuh. Tukeun bae. Kitu tah, dikitukeun. Tah, gitu. Baik. Tah, gitu. Nyangakeun, Mang. Alhamdulillah panglaris ampun ini. Alhamdulillah bisa bayar ke ngarokok. Tuh kemana itu salila jelema teh? Kalibaan wah ieu. Oh, tah ieu nih. Geus mana? Nanti di jalan teh bohong beli naon Pek meuli naon atuh? nu aya ini beli kurang teh ieu lain ditahan teh meuli teh poho deui urang aslina. Beli sandal.
mesin. Astagfirullahaladzim. Bensin lah. Itu mah dikira terus Awas aing balik itu. Itu lah. aing hampura pisan aing kumaha tuh ieu. Awas kayak itu gitu. Bener sih lain mah itu. Itu lah. Aing si bos mangus ditah ka urang geus make duit urang kumaha bet pula hidup teh sia-sia teuing dasar bukan lima dah. Kita beli mesin berapa kita jadi beli ieu. Jojo Jauh-jauh tina mesin. Bukan dengan sangu tak? Hah? Bukan dengan sangu tak di mah? Di mate gitu. Ya, tak lumayan ke dengan sangu tak merek. Dengan sangu. Tapi aku jangan kieu dengan sangu. Tapi dari lumayan lah. Jangan sok. Ayo nanti mah. Salah lain beli senal, beli mesin cukur. Mana hari aman gitu. Orang tanya balikan dewe anjing mah bukan Ada lagi salah orang ieu mah. Wah, bukan nama kieu we nu goceng mah ikhlas lah, bukan nama orang enggak salah, orang dicarekan kudunan. Misal lain salah orang mereka emang inget-inget deui geura. Beli mesin cukur poho dicarekan kudunan orang. Yang nyaho bukan nama baik keraman duitnya baik lah. Dasar nu meuli teh belagu dengan coba roex na teh.